Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta pun Arbi Jabar Naimullah wawakil ti kelas 8D. Di dieu simkuring bade ngadongeng ngeunaan sakala kota Sukabumi anu judulna Paku Jajar di Gunung Parang. Paku Jajar di Gunung Parang. Ieu carita lumangsung kira-kira dina zaman rugrugna Pajajaran. Nyaeta nalika Pajajaran diserang ku Cirebon, Demak, sareng Banten. Harita Sukabumi tacan kata Sukabumi. Di tempat ayeuna ditutugan Gunung Gede jeung Gunung Salak nu katelahna papanah awatan Pagadungan. Nu aya dina pangawasa Pajajaran tengah wewengkon Bogor. Mangsa Pajajaran digempur ku Cirebon, Demak sareng Banten. Daerah Pagadungan oge teluput diserang. Puseur Kabupaten Pagadungan ieu kira-kira ayana di daerah Gunung Walat, daerah Cibadak. Baheula katelahna Kadatuan atawa Kabupatian Pamingkis. Nu jadi bupati atawa datu dina mangsa harita nyaeta Ki Ranggah Bitung sareng bojona Nyi Raden Puntang Mayang. Kadatuan Ranggah Bitung diserang jeung diduruk ku musuh nepi ka ludesna. Ranggah Bitung perlaya nalika perang ngalawan musuh nepi ka pangimeutan. Harita Nyi Raden Puntang Mayang keur kakandungan. Pikeun nyalamatkeun Nyi Raden Puntang Mayang, Jaro atau nepi lurah kadatuan nu ngaranna Ki Loak Putut jeung istrina Nini Tumpai Ranggeuy Ringsang mawa Nyai Raden Puntang Mayang ngungsi mimiti ka Gunung Bongkok nu ayana di daerah Cibadak. Di dinya meunang katerangan ti Tutug Windu yen Raden Puntang Mayang kudu dibawa ka Gunung Sunda nu ayana di daerah Palabuhan Ratu. Dumasar kana pituduh Resi Tutug Windu, Nyai Raden Puntang Mayang dibawa ku Ki Jaro. Di tengah lalampahan, kabeneran Ki Jaro panggih jeung saurang budak lalaki nu umurna genep 7 tahun. Ditanya di mana asalna, tapi eta budak teu daek nyarita. Kelila budak teh yen manehna geus aya di ieu leuweung sabab aya nu mawa nalika kampungna dituruk ku musuh. Ki Jaro miboga kayakinan yen ieu budak lain budak samanea. Satuluina ieu budak dibawa ngungsi babarengan. Harita Gunung Sunda masih kene leuweung geledegan. Di pangungsian di Gunung Sunda, Ki Jaro ngurus jeung nalingakeun Nyai Raden Puntang Mayang. Nepi ka mangsana Nyai Raden Mayang Puntang ngababarkeun budak awewe nu geus gedena dibere ngaran Nyai Pundak Saloyang atawa Nyi Pudak Arum. Budak nu harita meunang manggih di jalan oge sarua diurus ku Ki Jaro dipikanya sakumaha mistina. Saanggeusna gede eta budak lalaki dibere ngaran Wangsa Suta. Kusabab Nyai Arum Pudak Saloyang jeung Wangsa Suta hirup jeung digedekeun di tempat anu sarua, atukna aya rasa nu tumuwuh di antara duanana. Cindekna ieu Jajaka jeung Wanoja beungkeut tali asih. Sok sanajan tali asih geus dibeungkeut jeung Nyai Pudak Saloyang, Wangsa Suta miboga kahayang pikeun nyuprih pangarti heula. Saanggeusna meunang izin ti Ki Jaro, Wangsa Suta miang leuleuweungan. Lalampahan Wangsa Suta kabeh kiduleun gunung deukeut daerah Cikembar. Di dinya Wangsa Suta panggih jeung saurang resi ngaranna Resi Saradea.
Sanggeusna ditarima jadi murid, Wangsa Suta diajarkan ilmu pangaweruh, ilmu kasaktian, ilmu bangunan, ilmu perang, jeung sajabina. Resi Saradea talatah ka Wangsa Suta. Yen sameme Wangsa Suta kawin jeung Nyai Pudak Saloyang, manehna kudu nyieun heula lembur. Eta lembur ayana di tempat nu aya tangkal Kiara Kembar, nyaeta ayana di Gunung Parang. Mimitina ngabuka leuweung nyaeta kudu di tempat Paku Jajar ngadahan 5. Tempatna dengdek kabeh kidul. Di Tegal Kole nu daunna ungu jeung rupa kembangna hejo. Sanggeusna eta tempat kapanggih, tuluy Wangsa Suta muka lahan pilembureun atawa ngababakan di tempat Tegal Kole. Denden carita ngeunaan Wangsa Suta. Ayeuna urang teang lalampah Nyi Pundak Saloyang. Geulisna Nyi Pundak Saloyang kawentar ka mana-mana. Tug nepi ka loba gegeden nu migpi kahayang pikeun jadi pamajikanana. Hiji mangsa datang utusan di Demang Sukamukti anu mancen gawe keur ngalamar Nyi Pudak Saloyang pikeun jadi selir. Ki Jaro jeung Nyi Pudak Saloyang teu bisa kukumaha. Saestuna lamaran teh ditolak ku Nyi Pudak Arum, tapi Nyi Pudak Arum dipaksa. Ngarasa dipaksa, Nyi Pudak Arum teu narima. Atukna gelut jeung eta utusan. Nyi Pudak Arum nyaeta wanoja anu sakti nalika diserang ku utusan tadi. Eta kris utusan di pelengkung-pelengkungkeun ku leungeunna malah nepi karek potong sagala. Nempok kitu eta utusan ngarasa era. Tapi atukna Nyi Pudak Arum bisa ditewak oge sarta dibawa ka Demang Sukamukti. Nalika arek malam pangantenan, dadakan eta Demang tilar dunya. Tug nepi ka Nyi Pudak Arum salamet jeung tetep kajaga parawanana. Geulisna Nyi Pudak Arum kadaenge deui kagegeden beunghar di Pala Beunghar. Ieu tempat dingaranan pada Beunghar, meureun baheulana loba baleunghar nu cicingna di eta tempat. Kajadian di leuhur oge lumaku ka ieu pagegeden, manehna tilar dunya samemeh malam pangantenan. Aya deui jalma Beunghar nu ngaranna Ki Purusastra anu kahasil migarwa Nyi Pudak Arum. Tapi samemeh pangantenan ieu Ki Purusastra dadakan tilar dunya oge. Geus kitu, ieu beja ngeunaan Nyi Pudak Arum kadenge ku saurang haji di Centayang. Nyaeta Haji Ijamalil. Manehna miboga pamanjikan kurang leuwih aya 20 urangna. Dina danget harita manehna geus jadi haji sabab geus asup Islam. Nalika Haji Ijamalil rek ngalamar Nyi Pudak Arum, di tengah jalan manehna kasamber gelap tuh tepi ka tilar dunyana. Kitu jeung kitu we deui. Unggal lalaki nu hayang mikagarwa Nyi Pudak Arum tangtu tilar dunya samemeh malam pangantenan. Geus kitu, ieu beja ngeunaan Nyi Pudak Arum kadenge ku saurang haji di Centayang. Nyaeta Haji Ijamalil. Manehna miboga pamanjikan kurang leuwih aya kana 20 urang. Dina danget harita manehna geus jadi haji sabab geus asup Islam. Nalika Haji Ijamalil rek ngalamar Nyi Pudak Arum, di tengah jalan manehna kasamber gelap tug nepi ka tilar dunya. Kitu jeung kitu we satuin. Unggal lalaki nu hayang mikagarwa Nyi Pudak Arum tangtu tilar dunya samemeh malam pangantenan. Hiji mangsa ieu warta ngeunaan Nyi Pudak Arum kadenge ku Demang Kartala. Dinyananya eta Demang Timangkalaya nu aya di daerah Cisaat Sukabumi. Raden Kertala miboga penasehat nyaeta urang Jawa nu ngaranna Sakatana.
ngadenge aya wanoja nu mawa cilaka sakatana cumarita leuwih hade ya awewe urang paehan we cek Kartangla keun we urang pasahkeun we ka Sultan Demak. Lamun ku urang dibaktikeun ka Sultan Demak pasti urang Demak bakal nyiduan urang cek katana. Jika cerita Nyi Pudak Arum beunang untuk nepi leungeunna di Borogod. Maksudna ieu Nyi Pudak Arum teh arek dipaehan ku cara dipengal. Gendeun ieu cerita. Ayeuna urang samper lalampahan Wangsa Suta. Harita Wangsa Suta keur ngabukbak lahan pikeun nyieun lembur di Gunung Parang. Dina hiji waktu Wangsa Suta sare dadakan manehna ngarasa geunah hate jeung pikiran. Tuluy manehna kaluar. Niang ngalampah tug nepi ka anjau ka daerah Cisaat. Kabeneran Nyi Pudak Arum harita teh arek dipengal beheungna halayan parentah Demang Mangkalaya. Nalika bedog rek nepi ka beheungna Nyi Pudak Arum, gancang Wangsa Suta nyalamatkeun bari ngaharewos. Daguhan di Gunung Parang. Dihandapkeun tangkal paku jajar nu boga 5 dahan. Di dinya aya tempat nu keur dibabakan ku kuring. Daguhan di dinya. Sanggeusna Wangsa Suta ngaharewos kitu, manehna ngadu jajaten jeung salah saurang algojo. Nalika Wangsa Suta ngadu jajaten, inyana miboga sangkaan yen Nyi Pudak Arum teh geus nepi ka Gunung Parang. Sanggeusna nepi, geuning Nyi Pudak Arum teu nampak di ieu tempat. Ningali kitu, kapaksa Wangsa Suta nyaurang Resi Saradea nu jadi guruna. Sabenerna sanggeusna Wangsa Suta miang ka Gunung Parang, Resi Saradea pindah ka Gunung Arca nu ayana di deukeut Pasir Pendil di kiduleun daerah Cijangkar. Teu lila sanggeusna disamat, ieu Resi Saradea datang, manehna cumarita. Wangsa Suta lain dina zaman ieu. Hidup kudu ngahiji jeung Nyi Pudak Arum, tapi dina zaman sejen. Saupama geus nepi kana ugana, tapi hidup kudu ngadaguan nepi ka ugana datang. Lamun saupama Gunung Parang geus pinuh, ieu masa saupama teu dapat jadi kota. Dina eta mangsa bakal aya wanoja nuntun masyarakat nu keur katalangsara sabari digedekeun hate wanoja nu kanyeureun ku salakna. Eta wanoja titisan Nyi Pudak Arum sarta eta mangsana hidup bisa ngahiji jeung manehna. Dina legenda Sukabumi, Wangsa Suta nu munggaran ngababakan Tegal Kole tug nepi ka loba jalma nu bubuar ka ieu tempat. Satulina nyarieun imah di ieu panempatan tug nepi ka jadi kotana. Wangsa Suta tetep ngadaguan sabab kitu pok ngacek Resi Saradea yen ieu tempat bakal dibere ngaran resep cicing di imah Sukabumi.